Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, mitra kaum dangu dongeng Sunda. Tepang dangu di sareng simkuring manggian kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanyar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Bala wargi sadayana hayu urang nyuk curug galur anu kapungkur neang mangsa anu kaliwat gesan ngamumule budaya Sunda ngelangkungan ieu pedaran dongeng Sunda anu tos teu birek deui kanggo barudak bihari sareng sepuh kiwari. Dongeng teh tatali paranti pikeun ngahibur urang lemur ngabagjakeun urang desa. Sasiereun sabeunyereun sok aya manfaatna pikeun neuleuman eusining kahirupan ngalangkungan carita dongeng. Malah mandar urang kageuing ku pepeling gesan ngomean lakuning berlampah. Beh dituna generasi nonoman kiwari tiasa terang ngeunaan kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Wasilah ieu dongeng Sundanya sangkan ulah nepikeun poekeun obor, ulah kapoekan teuing teu apal jati diri ki Sunda nyaeta karuhun urang sadayana. Dina wangki dieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar bagian anu ka-34 nya karya Bapak S. Sukandar. Kumaha carita anu salajengna ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya. Wasilahna ieu dongeng Sunda tiasa janten rencang anu ngahibur setiap aktivitas pala wargi sadayana anu nuju masakna gegerohna nyeuseuna kaum ibu-ibunya anu nuju santaina di kantor di Padamelan bari ngajait di tempat konveksi di perjalanan kanggo para supir oge nu sanesna nya kum pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota mugia sing tiasa janten landong katineung wabil khusus kanggo wargi urang nu nuju ngumbara di luar negerinya. Sareng ulah hilap di like, di komen, sareng di share. Mugia wasilahna pala wargi anu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui. Oge kepala wargi anu ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda sareng hoyong nyawernya tiasa lewat rekening oge nomor dana anu dicantumkeun dina deskripsi. Sakali di simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu dongeng Sunda anu judulna Gumilar bagian anu ka-34 karya Bapak S. Sukandar. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun brung ah. Pamirsa anu salawasna manco kacatur peutingna kea 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 manu koreak di sarada. Nyingka ka ditu kasabrang ka Palembang montong deket-deket ka dieu. Kadenge anu nyamahan ti imah gigireun sorana mah paale. Ce ditemal ku bebence kawas namah patutur-tutur jeung manu Korea. Tugablugna naon di dieu mah hayang martabak matu ke Ceu Imas. Atawa ka ditu tu barang siar ka dayu. Kadenge Pak Aleh ngomong deui.
Gumilar nu harita tacan sare ngulisik terus Noel ka Arman nu oge sarua tacan peureum. Ngaharenen soteh keur ngararasakeun angin anu ngahyuk ngagelebug ka imah ngebut tina sela-sela bilik carang. Prok panenjona bentrok tembong masing-masing heherang panona kacaangan damar cempor nu kakali cesa. Asa keengkeung teuing teh Arman ngaharewos bari menerkeun sarungna dipake nuruban sirah, orokaya dampal suku jadi teu kahijian. Heg ditarik ka handap, sirah deui nu ngabuliklak teu kasimutan. Tungtung namah Arman teh jadi uyek-uyekan menerkeun sarungna supaya bisa dipake ngabulen sakabeh awakna. Suara koreak jeung bebenceman. Cenah sok aya bangsat Arman nanya. Bisa jadi tapi keun bae da urang mah teh kaboga ieu rek ngabangsat naon bari nage. Temal Gumilar bari panuna ngagiler ka luhur bangun anu ngadedengekeun. Tapi ya teh nyolok bae inget ka Nyi Ening. Arman menerkeun di sarungna. Gumilar teu nyarita deui, manehna ukur ngareret ka Arman. Reup peupeureuman memang hatena mah teu beda ti sobatna. Ti tadi oge bari ngahenen teh lelemutan mah ngalayang ka imah Pak Adi. Nyipta nyaliksik adeg-adegna nyiningsih anu geus aya 2 poena ngaringkuk di enggona teu bijil-bijil. Waktu kamari ieu teh Gumilar teh blak-blakan ngungkapkeun Rusia hatena, lain deui balukarna nu karandapan ku nyiningsih. Ucap-ucapanana nu dieusi ku panolakan nu teu bisa dibantah deui anu teu beda we di sora gelap tengah poe ereng-erengan langsung mangrupa hiji teungeulan kana jajantungna anu ngajadikeun sakujur badana letek lungse teu beda we ti nu kapupul bayu. Anu balik ka imahna teu sirikna dipapah kuduaan atuh lain deui Pak Adi katut maiti ngarasa reuwa sarta kagetna komo sanggeusna nyiningsih digolerkeun mah kayaan awakna jadi terus nyebret panas lir anu direrap. Gawena ngan ukur sasar ngocomang teu eureun-eureun nyamat ka Gumilar. Geus teu bisa dicatur deui kumaha ancur luluhna hate Gumilar mireungeuh kayaan nyiningsih anu sigana teh rek disakalikeun nyawana didudut tina kurunganana. Sama sakali manehna teu nyangka saeutik-eutik acan yen dina sajeroning ngambah kadewasaanana bakal ngalaman hiji kajadian anu sakieu hebatna. Anu daek teu daek manehna diseret kana hiji posisi anu kacida sulitna. Tapi sanajan kitu Gumilar teh ngaran-ngaran hiji jajaka nu geus digembleng lahir batina ku Aki Sidik pikeun nempatkeun dirina supaya bisa ngahontal tingkatan kamanusaan anu sajati. Teguh pancuh pamadeganana, naon-naon anu geus dikedalkeun memang sarua jeung kayaan hatena. Sanajan kumaha oge manehna teh moal rek nipu diri pribadi. Anu matak sanajan sakumaha hebatna manehna ngarandapan goncangan batin, saeutik oge pamadeganana mah teu robah, manehna tetep mageuhkeun harewos hatena anu geus diebrehkeun ka Nyi Arum sok sanajan kudu ngarandapan hiji kajadian nu kumaha oge ku manehna pasti bakal disanghareupan kalawan tabah sarta tawakal ka Pangeran. Kukituna supaya ieu kajadian teh ulah jadi mangrupa hiji tanda tanya pikeun Pak Adi jeung Maiti teu talangke. Barabat baik ku Gumilar diterangkeun asal usulna ditetek taya nu kaliwat. Puguh we boh Pak Adi boh Maiti ngadenge keterangan Gumilar teh teu bisa majar kumaha ukur bisa ngecelakeun Cipanon anu ngalembereh mapai pipina nu geus karijut peot dihakan ku kakolotan. Tapi Gumilar anu dina dirina nyangkaruk parasaan tanggung jawab kana kasalametan jiwana nyiningsih nu memang geus diaku adina pet ku hinis. Kekeh manehna ngarasa dosa sarta teu woleh-woleh manehna mikir kudu kumaha carana pikeun neangan jalan kaluarna. Anu matak sanggeus kajadian nyiningsih terus-terusan ngaringkuk teh manehna ngunti peuting hese pisan sare saperti peuting harita. Ti sore keneh manehna ngan nyileuk bae sanajan ari badanna mah ngarengkol teu usik malik. Man,
Memang hati kuring oge inget bayi ti ka Nyining. Ceuk Gumilar sanggeus manehna ngahenen sajongjonan. Urang teang wae man. Ieu deui jajantung ngadadak ratuk jeung hati sesebelakan bae. Duh, palang siang. Tacan oge tamat nyarita. Di luar kadeng aya nu ngagoloprakana golodog disusul ku sora anu gegerwan bangun anu rusuh. Jang Om, tos kulom Jang. Pak Adi, aya naon wengi-wengi? Gumilar teu sirikna luncat ti enggona, hatena geus teg bae nganung curiga, boa-boa. Berai panto dibuka, bulu bus Pak Adi ka jero. Teu kira-kira Gumilar ngaranjugna mireungeuh tarangna Pak Adi baloboran getih tapak paneunggel, jelas kacaangan ku dampar cempor nu harita geus digedean ku Arman. Kunaon Bapak teh? Aya kejadian naon di bumi? Gumilar nanya hari weus-weus. Cilaka Ujang. Si Ening dipaksa dibawa ku Bahdira, dipanggul dibawa kabur. Kumaha Bapak? Dibawa kabur? Kurang ajar, bener-bener kurang ajar si Dira teh. Nyaho jelema gering. Dangdan Arman. Gumilar pakpik dangdan, rap baju belangna dipake, bes kujangna disesepkeun kana cangkeng. Ayo Bapak, wios Bapak mah dipengger. Jeleng Gumilar luncat tutur bunti imahna dituturkeun ku Arman. Teu dihiding beleg-begna peuting sarta ngaglebugna angin ngababukan beungeut. Gumilar jeung Arman terus meleteng ngambah jalan satapak muru ka imah Pak Adi. Kasampak di jero imah aya nu ngabangingik ceurik nyamat-nyamat ka Nyiningsih, jelas suara maiti. Teu barang tanya heula, beulenyeng bae Gumilar jeung Arman muru ka tempatna Bahdira anu pernah narada jauh oge ti imahna Pak Adi, ukur kahalangan ku sababaraha pasir. Kakarek oge ngaliwatan dua pasir, kolebat aya nu ngolebat meuntas jalan nyamber kana sirah Gumilar. Tapi Gumilar nu memang seukeut panca indrana. Tekalis ku poek meredong, manehna geus bisa neguh kana naon-naon nu bakal ngancam kana kasalametan jiwana. Sakilat manehna ngerempot depok dina gerakan pamonyet warahan akina, ngajaul deui bari nyabetkeun sukuna meneran pisan kana kekemplong. Jegrod! Ha! Anu tadi ngalayang teh ti bebeut, sing horeng manusa bolong kota nu rek ngarah ti bongohna. Awas Arman, awas! Gumilar ngagorowok lantaran kumanehna kabireungeuh aya nu narajang ka sobatna. Bahdira anu memang harita geus ngagajleng bari ngahambatkeun bedogna ngadadak ngarego barang ngadenge gorowokna Gumilar anu ngingetan ka sobatna. Anu karasana ku Bahdira mah teu beda we ti hiji sora anu ngandung hiji kakuatan gaib anu kacida kuatna, anu daek teu daek, sarta di luar kasadaranana manehna narik deui bedogna mundur sababaraha lengkah bari ngawas-ngawas nu rek jadi lawana. Gumilar nu teu kapalingan yen eta jelema teh Bahdira ngarasa rempan oge ku sobatna. Kajudi kumanehna yen pangabisa Arman teh moal mahi mun dipake nandingan Bahdira. Rikat manehna luncat ka gigireun Arman anu maksudna mah Bahdira terek disanghareupan kumanehna sorangan. Tapi teu ku hanteu, tinu poek jelung-jeleng di tiluan laluncatan bari ngalabar bedog. Hal ieu teh leuwih-leuwih matak ngabahayakeun pikeun Arman. Tungtungna cul Bahdira gajleng Gumilar ngahadang tilu jalma nu anyar datang bari ngagero. Waspada Arman. Arman nu memang geus apal ka Bahdira lain dikieuna ngarasa nafsuna ari rasku talajakna nyulik Nyiningsih dina kayaan badaniahna keur gering. Mireungeuh Bahdira mundur teh oge sanggeus Gumilar ngejat, teu talangke deui gancang manehna nyabut siku-sikuna bari narajang sarta ngagero. Dikamanakeun sia setan Nyiningsih teh ah? Oi, tu gampang ngagarap awak si Dira mah baraya. Nyining mah jadi milik kaula deuleuh. Temal Bahdira bari nakiskeun bedogna. Arman nu geus bisa neguh gerakan lawana sakilat narik deui siku-sikuna bari ngalegot nyerong rek neunggeulkeun siku-sikuna kana pigeulang. Tapi Bahdira oge dina urusan gerak tipu mah teu bisa dianggap remeh. Ngan sakiceup manehna geus bisa ngarubah jalan bedogna anu ayeuna mah geus nyerepet di handap rek ngababad bincurang. Tapi Arman teu kapiheulaan gerak,
manehna luncat bari najong gado. Bahdira ngaranjug kaget tenyangka yen lawana bakal meta sa model kitu. Bari ngagiwar nyalametkeun gadona Bahdira maju di salengkah bari ngarojokeun bedogna nu dimaksud rek ngabudal badilkeun eusi beuteung nu jadi lawan. Arman teu cicingeun, rikat manehna ngagunakeun gerakan hap-hap pindah bari leungeun kencana ngetig pigelang Bahdira. Sakali ieu mah gerakan Arman leuwih kesitibatan lawana. Anu antukna daek teu daek kapaksa leungeun Bahdira ngerepeng sarta bedogna ngacleng. Tapi da puguh lain jago sakatiga atuh Bahdira teh. Najan kabenangan oge tapi leungeun kencana mah masih bisa digunakeun pikeun ngababuk beheung musuhna ti gigir. Anu antukna hebat oge, Arman ngarampeol ngakeburu teu bisa nahan awakna. Untung sakitu oge bedog Bahdira teh geus mecleng, mun sakirana masih keneh dicekel mah geus teu kudu disangsrikeun deui. Pasti badana bakal boborot dihakan ku seseukeut bedog Bahdira. Mireungeuh musuhna ngajopra, Bahdira teu miceun tempo. Manehna rikat ngarontok teu beda we ti ucing ngarontok beurit. Tapi Arman nu sanajan pikiranana rada selang-seling balukar tina kababuk beheungna, manehna masih kene eling kana pibahayaeun mah. Sakilat manehna ngagereleng dina gerakan gorentel monyet, bari rikat hudang leungeunna meupeuh punuk Bahdira. Bahdira nya kitu keneh, kanyeri dina punukna teu dirasa, ngagentak manehna ngajol ka hareup maksudna marek hudang. Arman nu leuwih ti heula geus aya dina posisi sayaga sakilat ngahiukeun peureupna rek meupeuh deui punuk, tapi Bahdira nu memang geus awas rikat ngagilekeun sirahna bari ngasupkeun peureupna anu kacida matak bahayana. Pamiarsa sadayana, cag urang tunda heula kumaha nasibna nyining si anu keur diculik ku Bahdira. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Gelebugna angin dina mangsa wanci ngagayuh ka subuh geus lain deui matak horeamna ninggalkeun pangsarean. Kahayang mah terus baik ngagojod ngahenen bari merongkol kawas peusing mun seug teu inget kana kawajiban pikeun nyumponan kahirupan sapopoe mah. Butuh ku hirup nu mayeng sanajan kayaan bari pot-potan saperti kayaanana buruh-buruh sadap kontrak. Sigana teh arinitna manipah heula-heula, patanginas-tanginas teu nolih angin ngagelebug teu mirosea pepedut anu ngableg-beg nutupan jajalaneun. Poe keneh oge geus ting kolontrang ngajingjing ember nu pinuh ku mangkok-mangkok geutah, ting haruyungkung bari gado noroktok. Jaba suku mah lali nu nincakan batu koral jalan mah geus teu dirasa ieu. Ku saliwatan mah siga pisan nu kokomoan hirup teh. Teu beda we ti nu ditumpakan ku haliah dunya. Tapi lamun teu kitu, rek kumaha atuh? Puguh buruhanana ditangtukeun kumaha bebeunanganana. Gede hasilna nya gede bayaran anu baris katampa. Kangaranan gawe borongan atuh. Jadi tematak heran lamun paraih poso teh digarawena meres tanaga ngorbankeun kasenangan pikeun ngudag kasenangan keneh bae. Jadi mun dipikir dirarasakeun asa aneh pisan hirup teh. Nu diarudag teh kasenangan hirup tapi dina praktek namah gening nepikeun kadug hulupet nyawa malah sakapeung sok poho kana dahar-dahar acan. Anu sasatna ngariripuh maneh cindek namah ngorbankeun kasenangan hirupna. Kiraksa oge anu biasana indi teh isuk-isuk harita oge geus udang keur cindekul bae hareupeun hawu naheur cai bari mubui sampe. Perkara hudang subuh mah gorejagna keur tara kaelehkeun ku kuli-kuli tengahan. Aya keneh teh teh mana? Ceuk kiraksa nanya ka Maimol anu masih keneh ngalulungkut di enggon. Eta dina kaleng? Maimol ukur ngareret. Ih, puguh kosong. Kosong itu mana? Ceuk kiraksa bari uyup ayap kana galar. Bila aku kakarek oge menang meliuyum kamari. Maimol bari masih ngajentul dina tempatna.
Ih, ari taeun teh. Ari aya mah moal oge nanyakeun atuh. Sora Kiraksa ngebrehkeun ka keuheul. Ae, kamana atuhnya? Ma Imol rurat reret kana palang dada di jero imah, red panona kana bungkusan daun tisu. Ah, iya geningan. Yuyu meureun nu kieu gawe teh disulap-selap dina palang dada. Cek Ma Imol bari ngojengkang nyokot bungkusan enteh nu nyelap dina palang dada. Ih, naon ari emak, ujug-ujug yuyum weh. Nyi Arum nu harita geus nyaring norojol tinggona nyamperkeun indungna bari rucang diceung. Heuh, ieu nu nyelapkeun bungkusan enteh dina palang dada. Cek indungna bari ngaleos ka dapur. Har, puguh emak, kapan-kapan ibu rit emak nu nyician teh kote? Nyi Arum mungkir. Poho, maklum atuh geus kolot, hampura we nya. Nya puguh limperan Mamah Yum, malah geus pikun. Puguh geus enggeus majar teh acan cenah. Kiraksa ngaheheh bari ngareret ka pamajikanana. Ih, kan kitu bae ari aki-aki teh nya. Manehna nu tara bisa ditunda mah. Temal Ma Imol bari ngaleos rek kacai. Nyi Arum lain milu kacai kalah ge ngajogo nyarane kana bilik, sirahna ngadangheak neuteup lalangit kawas nu keur milang usu. Ih, lain gerak kacai Yum, da geus beurang ieu teh. Ceuk bapana bari nunda deui teko panaheuran kana liang hawu curulung di eusian cai ata. Nyi Arum lain ngagugu nembalan oge henteu, ukur ngareret bae ka bapana. Luk tungkul sirahna ditumpangkeun kana dua leungeunna anu nyilang dina tuurna. Tuh, sakedeung deui oge bray-brayan. Ceuk Kiraksa bari mukakeun janela. Ah, haroream. Nyi Arum nguniang hudang mereskeun buukna anu ngaroyom kana tarangna. Terus ngarawel wadah sabun anu dikaitkeun kana palang dada anu saterusna leos bae kacai. Kiraksa ukur bisa neuteup anakna nungan hiji-hijina pinuh ku rasa deudeuh anu tanpa wates wangeuna. Sok sanajan ayeuna mah kayaan Nyi Arum teh jadi robah teu cara sasari. Parobahanana kitu teh saprak ditinggalkeun ku gumilar buah hatena nu jadi bahan panyileukan unggal peuting. Lain bohong, lamun peuting sok impi-impi beurang mah kabawa gundam, mun rek sare balik gawe teh gawe nangan ngaherang nyeunang. Lelembutan kumalayang ngalanglang buah ati kumalayang nu geus miang sasat kebo mulih pakandangan. Dicipta adeg pangadegna, disawang imutna, kempotna siga tukang ngadongeng, leumpangna, teuteupna anu napel dina biwir mata. Komo sorana anu matak gantung dengeun mah teu daek leungit-leungit ngagalindeng dina daun ceulina. Mun ti beurang saincak-incakna teh ngan salah jeung salah we, daek digawe sote awahing ku dipaksakeun ka jurung ku pangabutuh. Tapi nya kitu teu bisa jejem jadi mineng ditegor ku mandorna, ari awak nyang hareupan pagawean, ari pikiran kumalayang teu puguh di mana eunteupna. Ari digeunggeureuhkeun sok samar polah tungtungna teh sok molohok bengong kawas budak nu teungar kalongeun. Balik ti pagawean nu biasana sok babantu keprak-keprek di dapur ieu mah ukur ngahuleng jentul di nggona atawa cicing dina bangku nu aya di kebon. Tapi ayeuna mah bangku teh ukur dipake ngaragragkeun cimata dari sumegruk di imah mah teu kadugaeun lantaran sok digurah geureuh ku indung bapana. Kitu sakadar gambaran Nyi Arum sapopoe sanggeus manehna ditinggalkeun ku gumilar, teu kalis ku dibeberah di gedean hate ku indungna supaya ulah mepenggu teuing mikiran kanu keur nyaba. Ih, angger we taya pisan tapakna bakuna mah sok sieun jungjunan jalir janji. Dihenteu-henteu oge kembang ros nu laligar sisi jalan mah beda jeung malati sisi jarami. Sanajan bener oge dibaturan ku Arman nu jadi kapi adina, ari rek nyeleweng mah bisa bae ulah-ulah saruana kayaan di kota kitu atuh anu ceuk pamikirna
Cek anggapanana pinuh gogoda rancana. Teu heran lamun rai poe teh awak Nyi Arum jadi ngorotan. Kaayaan badaniah teu sanggupeun mun dipake nampung katunggaraan hatena anu beuki lila beuki parna. Karasa tugenah dabongan dipuhi teuing. Komo sakali mangsa mah waktu manehna balik ti pagawean ngaliwatan kebon karet anu keur meujeuhna sadapeun. Tembong sababaraha urang barudak awewe anu keur mareujeuhna digarawe bari galumbirana keur sanajan teu bari tepak toel da puguh pajau, tapi heureuyna teh mangrupa ngagonjak nu dihaleuangkeun ku sisindiran silih tempas. Ceuk nu saurang, ulah sok ngabotoli munani hayang mah kucurkeun bae, ulah sok getol ngalamun nani hayang mah tuturkeun bae. Ditempas deui ku Nyi Enung, sorana jenger bangun gahar. Pileuleyan tungtung pecut ai kararas cau manggala, pileuleyan tungtung imut ai lamun ulas kuring bawa. Saurang lalaki anu keur nyicikeun mangkok geutah kana ember ngareret bari seuri kolear ngahaleuang milu mairan. Rincik rincang esin boboko wadah bakatul. Sidik pisan iko kabogoh direbut batur. Puguh we pikeun Nyi Arum mah jadi namah asa nyisitan kana ati ari ras kupok-pokanana deui anu cenah. Bale desa Candi Bilik Nyai kumaha pipantoeunana ulah maksa sanes milik nung sanes pijodoeunana. Nyi Arum ngadadak ramoh poe hatena. Awakna ngadadak lalungse ngan untung harita teh bareng jeung indungna manehna muntang kana tak-takna bari hate mah geus teu puguh rasakeunana. Ati peurih lir anu digerihan jajantung ratu gelir didudutan ari ras ku pok-pokanana nu keur nyaradap asa pisan sindir sampir ka manehna. Anu antukna ngarasa nyeri kabina-bina. Datang kabedengna geus teu tatapasini deui segruk bae ceurik. Ceurik anu kanyanyerian ditungguan ku indungna anu teu bisa naon-naon, malah manehna oge kalah pipilueun ngaragragkeun cimata. Ti harita Nyi Arum terus numpu teu kaluar-kaluar nepi ka sore ngajepat bae teu hudang-hudang, ditawaran dahar oge gideug teu daekeun, dipaksa kalah nyegruk ceurik, heg dibeberah kalah beuki ngaguk-guk pika hariwangeun. Petingna awak Nyi Arum jadi nyebret panas bari sasar miminengna masok nyamat-nyamat gumilar. Atuh indung bapana kacidareuasna teu nyangka Nyi Arum bakal nepi ka kitu geringna nu sasat dadak-dadakan. Lantaran beuki dieu nu gering teh beuki ripuh kalawan parempugan jeung pauhi belenyeng bae kiraksa nepungan ka Ki Sidik pangpang namah nyalu menta tulung. Lantaran tarekah pauhi jeung kiraksa ngubaran Nyi Arum taya mendingna. Harita keneh oge Aki Sidik bisa diiringkeun sadatang-datang geblus bae kanggona Nyi Arum sarta geek diuk bari neuteub kanu gering. Ret Nyi Arum ka Aki Sidik nu harita aya di gigireunana. Anak gurubug teh hudang bari ngagabrug ka Aki Sidik bari jeung sasambat. Duh, engkang, Kang Uum. Memani tega-tega teuing Kang teh. Engkang. Nyi Arum ngagebig-gebig Aki Sidik bari muntangan beuki ti pepereket. Nyai. Ceuk Aki Sidik bari ngusapan sirah Nyi Arum anu keur nyang saya dina dadana. Mireung kaayaan Nyi Arum kitu teh geus teug bae Aki Sidik mah yen Nyi Arum teh sasat kaedanan ku gumilar kawasna bae tadina dilamunan teuing. Kiraksa jeung maimol mireungeuh Nyi Arum muntang ti peperket bari sasamat ka gumilar teh teu ieuh barang geureu atawa kedal ucap sakecap. Nu puguh mah ngan ukur bisa ngecelakeun cimata kasedih anu bijilna merebei teu kaampeuh deui. Tos geulis tong nangis baekeun. Keun engke urang teh Kang Uum teh kacipacingnya. Ayeuna masok golerkeun we, golerkeun ka Nya Enung. Aki Sidik ngupah ngapeh nu gering. Bijil ti kamarna Nyi Arum, Aki Sidik terus kacai rek ngadon wudu.
Kalacat deui ka imah heg salat sunat 2 rakaat. Sanggeus awe salam teh teu buru-buru ninggalkeun sajadah, tapi manehna terus ngadua husuna keranan, nedapi tuduh tinu Maha Kawasa, anteng manteng. Bakating ku husu-husuna Aki Sidik teh ngan katingali ukur kurunganana lantaran teka tembong renghapna oge. Kaayaan badana salila-lila ngajentul teu obah, teu usik, teu endag-endag acan. Sakur anu araya didinya geus eleke-seke ngadagoan. Sanggeus sababar halila Aki Sidik kakarek cengkat antarenaker, koloyong nyambeurkeun nu gering, terus menta cai atah kana lumur, gereyem di duaan, sok deui dibikeun, pokna bari ngareret ka Kiraksa. Leueutkeun sarta pok-pokeun tah kana mun-munana meh tiis, jeung ieu Kiraksa. Aki Sidik ngahuleng sakedeung. Si Ujang Uum kudu disusulan. Jang Uum, nah tos daya harapan gitu yuyum teh Pandi. Kiraksa nanyana sewot, ebreh ngandung kareuwas anu pohara. His lain, kapan urang teh keur ngajalankeun akal tareka oge teu kudu reuwas, teu kudu bingung. Perkara umur mah lain bandana manusia. Geus balik ka ajalna mah moal beunang dikoretkeun. Sumuhun langsung ka Garut bae kitu. Mung eta abdi teh kirang apal di dituna. Kiraksa bangun nu bingung. Naon atuh nya ceuk rasa kuring mah mending teang bae heula ka Cipacing bisi tacan indit. Ulah diisukeun deui, mungkin gancang mungkin hade. Panginten kedah izin heula ka pabrik. Kun bae ku kuring dibejakeun ka mandor mah. Pak Uhi nembrong. Tah kitu heukeun bae perkara si Nyai mah ku Aki ditungguan ulah melang ninggalkeun. Ceuk Aki Sidik satengah ngajurungkeun. Nyai, didoakeun ku abahnya sing tere-tere cager. Ayeuna abah rek nyusulan heula Kang Uum. Kiraksa bebeja heula kanu gering, tarang Nyi Arum diusapan deudeuhna keranan. Nyi Arum teu nemalan, ukur neuteup dibarengan ku nyurung kuina Cipanon, tapi jelas sorot panon anu geus loyo surem teh ngadadak nyiak sinaran cahayaan. Biwirna usik kawas nu rek nyarita tapi ngan ukur oyag mut-mutan taya sora nu kaluar. Ya hega tuh, ayeuna abah rek inditnya. Kiraksa neuteub beungeut anakna. Asa bareuratna kerek ninggalkeun teh. Sanggeus amitan ka sararea sarta beak-beak nitipkeun Nyi Arum ka Aki Sidik, jurut Kiraksa turun ti imahna bari mawa harepan anu matak ngagedean hate. Lempangna ngagedig mapai jalan koral rek megat mobil kontrak nu rek kapameungpeuk. Urang malikan deui Gumilar jeung Arman nuker ku Tatang Koteteng leungiteun tapak lantaran dipangjatkeun ku Bahadira sabaturna. Geus teu nolih kayaan peuting nu poek mongkleng terus bae maranehna ku kurusukan dinu bala, maksudna rek ngajugjug tempatna Bahadira. Sanajan bari dipapara ari pernah imahna mah Gumilar oge teu nyaho. Ngan jalana nu poho deui teh ti heula nyahona ukur saliwat katurug-turug ayeuna mah baralanaker jajalaneun teh. Tapi awahing ku dikeureuyeun mah teu burung nepi oge ngan kasampak teh di imahna poek teu diseungetan damar. Memang biasana imah-imah di pilemburan mah dicaanganna teh ngan lamun keur nyararing keneh. Heg teh diintip didedengikeun tapi tetela imah teh geus kosong taya eusian. Na kamarana mantogna setan-setan teh. Gumilar jadi nafsu kapegung bari garu-garu teu ateul anu jadi pokona mah ngarasa hariwang mikiran nasib nyiningsih. Mangkaning sasat keur gering manehna teh. Nyuput mah kitu di imah babaturanana.
Armananya nya teuing atuh ongkoh tepati nyaho da biasa oge sok ngarumpul di dieu. Memang loba Bahdira teh muridangan kalau lobaan mah lain urang dieu nu sok dibawa sakongkol mah. Tapi kapalang capek geus wae urang ubek we lah. Urang tempoan ka unggal imah da teu sabaraha loba ieu. Ceuk Gumilar. Nya mending kitu we lah. Armannya tujuan ongkoh manehna geus leuwih-leuwih ngarasa melangna ka Nyiningsih. Najan bener tacan jadi bebende puguh hate mah geus masket, geus nyang karuk bulat beuli tina ati sumarambah dina bayah teu bisa dipopohokeun. Geus kitu mah leos bae eta dua sobat teh arindi ti dinya, unggal imah ditempoan diintip didedengekeun tapi luput aya tanda-tandana. Nepi ka janari Gumilar jeung Arman ting alapruk dibelaan poek-poek kumarayap teu sirikna sakur nu bala dirampaan ditempoan anu buni disungsi tapi weleh anu diteangan mah teu kapanggih. Geus ngarasa beak dengka kakarek barali nya dijugjug teh imahna Pak Adi kasampak pribumi kerting haruleng dibaturan ku sababaraha urang tatanggana nu ngarariung di dinya. Geus karuhan Gumilar balik kalawan teu mawa hasil, anak koceak teh mah iting ngajerit anu saterusna ceurik ngabangingi geus teu bisa diupahan deui. Bari kumampangan sasambat kanu jadi anak. Aduh, Nyai, ning di mana atuh? Aduh, geulis anaking. Mangkani ngapanan keur geuring. Duh, Bahdirana mani kejem-kejem teuing. Naon atuh dosa kuring teh ngekaya mani tunggang daya kaniaya abong-abong kajal malara balangsak malara trosa. Duh Gusti nu Agung mugi pun anak disalametkeun jang kedah kumaha mah teh ujang cing tulungan atuh. Mugi ulah kirang sabar we mah da ari tarekah mah abdi teh asa kirang kumaha ieu teh. Sing percanten we kana kawelas asihna Gusti nu Maha Suci. Piraku deui mantena tenang tayungan ka abdina nu nuju nandangan Tunggara. Ayeuna oge abdi teh sejamios deui mah. Wangsul heula teh kahiji bade wawartos bilih deudeupeun atuh kalina bade ngadamel obor heula margi teu kinten poekna. Gumilar ngabeberah mah iti nu keur nyuuh sumegeruk ceurik. Pak Adi anu tadi gawenangan nangkep tuur ngajengkat ngojengkang ka dapur hideng rek nyieun obor, gedok motongan awi, curulung di eusian minyak tanah tina botol, wel diwowolan kulala makan, geus sagala beres heg dibawa ka jero. Geuningan tos sayogi atuh bade mios deui we abdi teh. Ceuk Gumilar bari nampanan obor ti Pak Adi. Har kelanan atuh ujang, reureuh heula sakedeung mah. Pak Adi bari ngalimba ras ku kabelaanana Gumilar. Sawios Pak, bilih kabujang mang pare tebih. Ku emutan mah Bahdira teh masih keneh nyumput di dieu. Nyuhunkeun pidoana we. Heug atuh jalu, muga sing hasil. Kasadeui atuh bapa nyaluuh iwal ti ka hidup duaan. Jang Arman keur nembe teh ngadon ka pantun riweuh ku bapa. Pak Adi cari nakdak. Teu kedah seueur saur Bapak. Tos janten kawajiban abdi mung sami wae nedapi doana. Ceuk Arman bari tungkul. Geus kitu mah Gumilar jeung Arman jerat jurut tarurun deui saterusna ting kereles kanu poek. Oborna mah tacan diseungeut. Tepi kana urut tadi kakarek diseungeut nya lumayan kayaan di sakurilingna mani ngagebrak caang. Breh bae urut galungan teh kabireungeuh taneuh ledug atuh jujukutan kayaning babadotan jeung sabangsana barusik tapak kagale. Breh jalan nu tadi kalemurna Bahdira bener bae mani barala breh deui katempo rerembetan belah kenca ledeg kawas tapak nu ngaliwat. Hal ieu teu saeutik ngadatangkeun kacurigaan. Terus kuduaan disusud bet manjang komo sanggeus manggihan sosoehan samping anu tinggaleun dina regang-regang saliara lantaran ti kait. Kacurigaan teh beuki ngandelan. Terus tapak nu ledeg teh dituturkeun bari hate geus mimiti tugteg ari bras teh ka hiji pasir tapak teh ngaleungit ukur samet dinya.
Bari ngacung-ngacung oborna gumilar jeung armanting lalieu ka anggangna sugan bae aya tanda-tanda anu nuduhkeun udaganana ngareret ka belah kenca taneuh beuyedug bubuhan di kebonan tapi taya tapak-tapak suku di dinya mah red kakatuhu puguh rerembetan weuteuh keneh tara katinca ku jelema oge taya urutna ditinca ku jelema geus puguh ka hareup mah garintul batu-batu wungkul ngajurus buntu. Behareup aya batu ngajung kiring sagede leuit napel kana beungeut pasir jleng gumilar luncat terus nerekel kana luhur batu bari ngacung-ngacung oborna tapi luput anu diteangan teh eueuh embusanana. Panasaran terus naik kana luhur pasir sabudeureunana diubek kuduaan. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.